judulna gagak hayang kapuji. Aya gagak maling deg-degan di pakoenan. Geuleuh hireung bari heungeum dengdeng teh kana tangkal hadadap sisi lembut. Kabeneran harita katangenan ku anjing nu kacida kabitanana da puguh kabekina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun, tapi sanggu anjing aya di handapeun boro-boro ditanya teu dileret acan. Anjing mikir piaka supaya deg-deg teu kapilikan ku manehna. Saenggeus manggih anjing ngomong ieu aya manuk alus-alus teuing. Pamantukna panjang bulu hideung tapi mani lemes kitu. Manuk naon aya nu ngaranna kawasna mah moal aya tandingan dibandingkeun jeung candrawah ge moal eleh. Militna mah omonganna anjing teh teu didenge, tapi saenggeus aya omongan moal eleh ku candrawah. Gagak atos pisan nganehna ku beja yeuh candrawah teh manuk pang hadehna, tapi ceuk anjing maneh naon eleh. Kitu nu mantak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikiranna deui asa hayang abagi deg-deg jeung anjingan kusabab hese meulina kahayang teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah sanggup dipuji di manehna. Ceuk pikiran pati usia hasil. Ceuk pikiran deui naon heuleuy muji-muji keur ngohondreuk kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing. Lamun daekeun mah hayang ngobat jeung manuk nu sakit kulucu ngan rumaha sorangan mah sato hina. Saumur-umur kudu ngadungah sare deg-deg rajin manggih kalaksana oge pesehan, tapi naja teu bisa ngobatke jeung manuk lucu. Atuh ngadenge-denge sorana meureum moal panasan teuing. Barang ngadenge pumuji anjing nu sakitu ngeunahna gagak poho keur heung deg-deg ngan ngong we bisana gak cenah atuh barang ngkop pamatina barang tuk we dengek-deg di murag anjing gancang acok dengdeng nu budak teh tuluy dihalana ku nu gagak nu hanjakal mah teu ditolo sabaraha dug-dugna gagak teh diceundeung we dina dan bari ngarasakeun teu geunahna kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yeuh anjing muji bebeakan teh hayang nu keur diheum-heum ku manehna. Di dinya mah ngaleber gagak teh kana tingkat karek neangan hideung keur ganti deg-deg nu disantokeun ku anjing. Kami mah